diurang deh diurang saeutik deui hampir jasa ieu mantap kudu loba istighfar ge kudu loba istighfar ieu Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi kadua iya aya goncangan-goncangan naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik begitu diteropong iyalah dua sogok dan kredit geus ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa mantap lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram riswah teh ar-rashi wal murtasi padahal ieu pinar nu nyogok jeung nu narima sogokan neraka bareng Gusti was tapi kan kabehan ieu mah tuh tadi gecek kula sabara kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu tak karak ditambahi doang mending mun gede cepet doang ya baik naon cepet Masya Allah Karim sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai ayo tanggung jawab mama mama tanggung jawab kayak di akhiratku mama disafaatin lain safaatan safaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam budak di akhirat di akhir zaman geus kos kieu nah nu riba geus teu didengekeun malah kiai nu nentang kana riba tidak ada riba tidak ada ieu mah hanya dimuajalkeun riba nu kumaha nu teu riba geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba tapi tetep bae kiai nu nentangna sabodo teh nah iya di akhir zaman bakal ambalayah nu kos kitu engke diberena 4 perkara di samping nu tadi teh iza zulzilatil ardu zilzalaha digunjang ganjing tanah kuat riba jeung riswah teh ambalayah bakalna zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha nah eta digunjang ganjing kurang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa ti mimiti tsunami datang ka gunung datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kanasehatan buang kawarah jasa pohara ieu antara sogok jeung riba teh pohara jasa Masya Allah berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh timimiti kiai na geus puguh pejabat lama atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah jacak Allah teh eta mah siksaeun aing sia ngarunya-ngarunya ka bapa sia ngarunya-ngarunya ka anak sia teh mah siksaeun aing cek Gusti Allah balikeun gebrek sekian ribu pae banjirkeun tsunamikeun emang siksaeun aing cek Gusti Allah kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilihkeun ge kan kadeleuna doang ku mata ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong ieu ku ari mah ieu masyaallah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma